Wilujeng enjing sadayana. Kumaha kabar sadayana damang? Mudah-mudahan sadayana damang sehat walafiat. Kelas 8 anu kumis Popi dipikareus dina danget ieu urang bakal ngabahas ngeunaan carita pondok. Carita pondok review materina salami 2 minggon kamari. Oke, santosna ieu urang bakal melaksanakan penilaian harian. Miss Popi bade nge-review sakedik ngeunaan carita pondok. Carita pondok teh mangrupa karangan rekaan anu wangun fisikna pondok lantaran kawengku jumlah kecap anu relatif pondok. Caritana pondok merupakan karangan rekaan yang bentuk fisiknya pendek karena mencakup jumlah kata yang relatif pendek. Biasanya dalam carita pondok itu ada jumlah kata maksimal yaitu 10.000 kata. Sifat carita pondok teh narasi anu fiktif. Maksudna caritana henteu bener-bener kajadian tapi kudu luyu atawa nyokot kana realitas tur kaharti ku akal. Sifat cerita pendek itu berbentuk narasi yang fiktif. Narasi yang fiktif maksudnya alur caritana tidak harus benar-benar terjadi, tapi harus sesuai dengan realitas dan bisa dimengerti oleh akal. Carita pondok ngandung hiji kajadian. Hartina eusi caritana kudu muser kana hiji implengan anu rek ditepikeun. Dalam cerita pondok itu harus mengandung satu kejadian, tidak boleh lebih. Nah, ini bedanya antara cerita pondok dan dongeng ataupun novel. Artinya isi cerita harus berpusat pada satu kejadian yang akan disampaikan. Basa anu dicaritakeun dina cerita pondok kudu singget. Bahasa yang diceritakan dalam sebuah cerita pendek itu harus singkat. Media anu dipake dina carita pondok teh kudu ngagunakeun media tinulis. Media yang digunakan dalam cerita pendek harus menggunakan media tulisan. Nah, unsur-unsur intrinsik carita pondok aya tema nyaeta gagasan utama anu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca carpon. Palaku teh nyaeta tokoh anu ngalakonan si carita pondok. Aya palaku antagonis, protagonis teh biasana anu bager. Upamana antagonis mah nyaeta tokoh watakna teh kabalikan tina tokoh protagonis. Latar aya latar tempat, latar waktu, latar suasana. Jadi aya 3 nya. Galur atanapi alur cerita. Aya carita mundur atawa flashback, aya carita maju, aya oge carita alurna teh kompleks, aya maju, aya mundurna. Jadi dua-duana teh aya. Amanat nyaeta eusi atanapi pesen anu rek disampaikeun ku pangarang kanu maca carpon. Nah, ayeuna materi ngeunaan kecap rundayan. Naon sih ada kecap rundayan teh? Kecap rundayan nyata kecap anu dirarangken atanapi dipasihan rarangken atanapi imbuhan nya. Nah, rarangkenna di dia rarangken di contoh baju mun ditambahan rarangken di jadina di baju. Bawa jadi dibawa, cokot jadi dicokot, dahar jadi didahar, nah hampura jadi dihampura.
Nah, mun dilarapkeun kana kalimat teh, contohna anu kahiji geula di baju atuh ari geus mandi teh. Tong dibawa ka sakolah HP teh sing dicarekan ku guru. Buku paket teh dicokot ku si Ahmad. Adina ceurik lantaran sangu gorengna didahar ku lanceukna. Kajadian nu kamari geus dihampura ku bu guru. Nah, nu kadua nyaeta kecap anu dilarangkeun ku imbuhan ka. Contoh, tincak jadi ka tincak, bawa jadi ka bawa. Dilarapkeun kana kalimat adina ceulik lantaran supuna katincak ku lanceukna. Sendal teh kabawa ku bapakna ka sawah. Kecap dilarangkenan ku imbuhan ka jeung an. Contoh, endah jadina ka endahan, panas jadi ka panasan, kurang jadi ka kurangan. Namun dilarapkeun kana kalimat teh jadi kaendahan alam di desa teh menipi betaheun. Kulit teh meuni hideung lantaran sering kapanasan. Alhamdulillah sanajan hirup pas-pasan tapi teu ngarasa kakurangan. Nah, sakieu wae pembahasan ngeunaan review materi bab carita pondok. Hatur nuhun. Mudah-mudahan biasa ngerjakeun soal anu aya di tugas. Ya, di Google Classroom dibuka di bagian tugas. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.